Rek ka mana deui atuh? Geus cumpagug deui nawarkeun naon deui wae. Iya, tales tuh pangawas. Kot badag gitu siga. Ari eta naon eta teh tales naon? Dek kuanteun sabaraha ieu di peserna ieu 6.000 tuh. Ngamuk teh 6.000 hiji. Geus sakilo 6.000. Sok, tah saha ka dieu tah. Nya kumaha ngajualna? Iya cau sabaraha ieu? Sabaraha? Cau? 6.000 sakilo. Nah, mahal ai meuli 4.000 nya kunaon nya teh gaye mahal atuh. Arina naon teh? Atuh da kudu boga buruhan. Halus kieu ampun ieu ti saha Eta tales sing balik. 500 bira oge meuni embung ieu 5.000 sakilo. Genep ieu. Yang 6.000 nyarek kumaha? Kudu kaharti. Kumaha ukur cuma bensin ka dieu gantian bensin tuh jeung karung pabeuli teh. Ampun. Mahal teuing hese jadi duit mahal teuing mah. Hayang sabaraha tuh? Da zamanana mah lain kudu namerek Pak dagangan teh kudu tere, batu saeutik tere. Sabaraha wantuna atuh sok ieu? Buru burit ya terek balik jauh. Kari juga rek balik mah. Sing da tales mah geus di dieu. Tales mah geus di dieu. Wae we kari nyelo we geus di dieu mah rek dipangjualkeun we. Nya bener guys tah. Sagala gaya nama dianteran teu kudu capek-capek neangan tales ka leuweung teu. Tuh tukang ojek nih ama kitu deui nempo tales heula. Ningali. Sok we kantun geura palaleser ieu. Di warung Butia. Tah nu nganteurana ka Karajol. Tah